Mulai teh. Siap. Oke. Barudak pangidenya jeung Ipin rek ngacapluk naonnya poe ieu. Teuing sih urang ge ngadadak anjing mah tekna euy. Berhubung di hujan luar ngiuhan ceng teh ka studio. Ngajak teh ka barudak nyadarkeun we urang tek lah. Kala sacan mulai euy. Kemain nu nanyakeun, "Pin eta bajuna halus euy." Meuli di mana? Aya di AFTF vertikalnya. Bisi ieu mah di nu toko aya keneh teh euy, barudak. Disematkan. Engke disematkannya bisi ini aneh gambar teh cenah nu kamari non Minion. Tapi gambarna kitu anti mainstream atau anjing ieu mah desain-desain. Nah, ayeuna urang make nu huleknya. Tayang ieu nu ayeuna nu hulek, edisi hulek tayang. Gambar naon wae ayeuna engke kurang disematkeun lah nya di dieu bisi marane eudeuh meuli kepoan we ka admin lah. Komen we komennya. Oke, bodak. Urang mulai we nama video naon cik anu pertama dek di tongton jeung di reaksi ku urang nya. Play Iya ya budak keur ngaca ieu teh nya. Budak keur ngaca. Anjing. Kieu euy. Ieu nya ieu mah lain ku nyeri-nyeri teuing tapi aya budak mah nya euy moal aya ka era meureun nya. Nyeri we ieu mah nya ngaca teu fokus euy ieu teh budak. Jadi keur usum baheula mah rambut kita disebut rambut Tintin. Anjir Tintin. Usumnya baheula mah setelan rambut Tintin dia budak tuh. Anjing dikalurkeun kitu teh rambut Tintin ieu teh anjing baheula mah sebutna cuk. Anjing. Ya di komen-komen lagi euy aya anu mau puas nya, aya anu naon ngaranna teh mangkarunyakeun euy. Urang baca ieu teh si Uni ieu, Uni Sri refleks gua teriak aduh heuh urang ngebit teh rek nyebut aduh tapi geus bae lah si budak we unggul nyebut aduhna euy. Ieu aya deui anjing nu komen. Maafkan aku yang malah ketawa melihatmu dan sampai keulang-ulang pinu. Anjing tong diulang-ulang karunya euy bisi benyolan nambahan anjing lain hiji lain jadi dua urangnya. Tong diulang-ulang sa si Mami Lopa. Karunya euy tong diulang-ulang lah. Kitu euy. Mata kade anjing mun maneh resep dandan awewe euy rata-rata mah nya tiap ningali kaca pasti we hayang menerkeun halis teh mah, menerkeun rambut teh mah nya. Kudu fokus euy. Kunaon awe kitu nya? Ieu budak ge padahal mah budak geus ganteng gitu euy. Semaksimal jeung kudu hayang ditintinkeun sagala ieu anjing rambut euy. Cik lah urang play nu kadua nya. Cik aya naon ye nu kadua. Ieu. Keur sare anjing tiba-tiba asa loba nu keur sare video teh euy. Tapi mah ngalamun mun lain sare ge depan naon meletet euy. Nya, ieu mah ngalamun mun ieu mah ngalamun tarik anjir. Cik. Cak aing ge anjing ieu mah ngalamun. Ngalamun anjing ngalamun tarik ieu mah kastrum da listrik anjing teh. Lain ieu mah lain. Lain kastrum ieu mah keur ngalamun tarik. Tah ieu. Sapeda naon di atraksi ieu. Bener euy. Mah eta. Ieu mah juga nanti power teh euy. Euy, padahal mah anjing dah biasa wae tuh. Jauh ieu mah. Jika anjing urang tonton ka beak ieu. Aing ke mana beakna anjing 2 jam we dilajoran ku aing mah ieu. Geus anjing teu rame anjing. Ieu na euy endingna anjing teu puguh ieu mah. Ieu mah cigana rek pamer kamera wungkul anjing. Ieu aing bawa kamera nya ge sapeda aing butut cenah tapi make GoPro. Anjing ngeri anjing ngoperkeun anjing nu sare euy. Kade euy, ieu saheureuy cilaka ieu teh heureuy bahaya ieu teh euy. Bahaya anjing bisa kaselek kan loba nya nu kaselek. Anjing tuh. Urang sebenarnya mah rek carita euy zaman baheula ngan anjing ieu mah rada porno euy. Malah aya obatan urang baheula Nyi, tapi euy enak jadi bos. Muah mah tong caritakeun. Aya anjing aya baheula euy batan urang euy. Kieu tah bodak pakusel anjing. Nya poana mah antara si Iki jeung si Cuteng anjing tapi moal caritakeun lah operkeun ieu mah anjing. Kayak urang ieu mah bahas nama euy ku di kopdar ieu mah anjing. Ieu gen alpa ngaji anjing. Nya nah budak leutik lamun geus mandi ku indungna teh sok dibedakan loba kieu nya. Hiji cenah urang nanya ka indungna teh ngarah ibatna mah ciga mun di cirian di cirian gitu ibatna mah tah ieu buktina budak geus mandi.
Tapi Bu teu kieu kieu teuing atuh anjing ieu mah bodas kabeh ieu mah cik karunya ka budak. Tiga mochi eta. Ieu mah cik selain ke budak deui cenah budak teh lain ditabur ieu mah tapi ditaplokeun ieu mah anjing ditaplokeun. Ah anjing karunya Bu euy. Jeung cak aing guruna ge cik pangmejaankeun pangbenerkeun gitu euy. Tuh tingali aduh karunya ibu budak sakasep-kasep euy. Ieu naon ieu? Waduh euy. Ieu si budak teh pelapalan teh hayang lekoh nya. Mahroj tapi teu kieu kiting neng euy. Nya bae lah penting mah aya semangat keur ngaji euy. Umur sakieu mah emang kudu penting pisan umur sakieu mah tong ciabatan urang anjing sakadek kieu can bisa kene alip-alipan anjing. Cikene bieu ngomongkeun akun alip anjing podi bete ngomong naon alip euy. Aya di urang ge saking ku alusna ngaji cenah di ngaranna teh Agus make meme anjing tukang teh Agus meme anjing. Cerita resep ngaji enten Agus meme anjing jago ieu panjat pinang si Agus meme anjing. Cik aya naon ieu kalam anjing. Tuh tinggal aduh cikan ngalelewe euy. Ye baja. Tuh alip. Tapi si ayeuna mah ieu mah anjing ciga naon sih anjing. Anjing pode budak orangnya sok nonton video eta euy. Pi pode urang naonnya anjing eta teh. Ieu pokona mah si budak ieu lagamna geus lain lagam-lagam ngaji euy. Kita ada kacang apal gitu-gitu teh. Nya alus sebenarnya loba metode lah ayeuna mah loba metode ngarah bisa budak teh gancang cepet ngaji gitu nya. Ngarah bisa gancang apal gitulah. Urang baheula mah ku Pak Ajis, Pak Ajat diajarkeun teh anjing. Nuhunnya Pak Ajis. Nuhun lah pona ka guru-guru anu pernah ngajarkeun guru anu ngaji ka urang. Nuhun lah cing sarehat cing garede miliknya Bapak-bapak Ustad. Tuh ieu naon ieu. Ieu lain si Barba nya euy pada make baju Itali lain main Persib lain ieu. Tuh. Udah kumaha nya ngajarkeun budak mah kudu sabar euy. Kudu sabar ngajarkeun budak mah. Tuh, langsung ceuriknya budak mah sedih. Alus euy budak. Kalau tidak ajar kieu tina leutik bisa jiga nu kamari viral apa? Digamplong apa? Tah eta. Tuh tinggali budak numpikeun kaki sedihnya karek bisa sabaraha huruf ge. Tapi alus ieu budak euy. Calon surga insyaallah nya. Dek. Alah. Cik urang operkeun lah naon ieu. Ieu teh kapiting naon anjir. Tapi aing salut ieu euy. Bisa anjing leumpang make leungeun. Anjing. Ieu mah selain tulang lunak deui, ieu mah euy. Ka aya cenah nya tulang lunak, henteu sebenarnya ieu lalaki normal. Peda we eta kuda-kudana teu pas euy. Beuheung anjing eta. Beungna panjang. Cengklak anjing ieu. Cik anjing aya deui ieu. Kabeh mah sare. Oh itu anu ngiseurikeun di tukang tuh. Nya anjing. Bah euy salamet dahareuna mah. Bener anjing caing ge. Anjing ieu dek maraba naon ca si ieu euy. Lebar caing mah kira-kira naik mancing mah euy tong spaghetti atuh. Tuh. Anjing geus aneh-aneh jelema nya kalakuan. Tuh caing mah. Da rasana ge asin atuh pangset anjing. Sakieu. Anjing geus caing mah nya daripada olahraga itu olahraga teu naon anjing kaasupna nya. Teuing maksud cia hanya ngoperkeun cik. Lucu kela lucu niatnya bikin video minta join enggak. Cainga tuluikeun we nya ajakan eta anjing si bapak. Karunya si abah euy eta nyampeurkeun teh si abah teh ngasup kamera anjing sabenerna mah. In frame. Tuh kan jadi insyaallah samun si bapak budakna teh bapana eta lain cenah batur euy. Batur anya ieu mah makasih loh yang sudah langsung matiin kamu. Entong tong dimatiin euy karunya anjing si bapak eta ge hayang in frame. Anjing in frame. Cek operkeun lah anya. Kala ieu si Pak Haji nya. Tapi dan tidak semua jelema nu make kopiah bodas kieu haji euy. Tapi nya tapi sebutan teh haji we euy. Padahal dah haji mah lain gelar sebenarnya mah euy. Gak haji mah panggilan atau non podi urang teh lah. Mun di Makkah teh disebutna haji selamat datang gitu. Naon cik lamun aya nyaho ieu mah ustad-ustad jeung nu lalajo urang nu aya nyaho cik komen haji teh sebenarnya lain gelarnya. Nyatanya cik ieu naon anjing yang serikeun naon ieu.
Oh, kolor euy. Ieu anjing bingung aing ngedek ieu nya. Ji kira-kira na ada naon make kolor. Ieu cigana lain kolor nu manehna euy. Ban pamajikanna euy. Karena naon logor anjing eta gede anjing. Aduh anjing ka haji euy. Tuh pada mah di calana nya. Ah ieu mah konten anjing. Konten ieu mah euy. Rame anjing konten mah operkeun dah anjing. Cik konten eta mah euy. Mau marah tapi ada kamera. Nya, jelema kitu sia euy jelema aing namanya euy. Loba nu sadar kamera euy tapi aya oge sih nu jadi malah nangtang nya. Nangtang teh pas ku aing dipirakeun sia. Sok ca nya cika nu kamain nu tot robo tah. Pas dipirakeun bener euy mainna keur ambak-ambak kan beda jeung nu si Mayu bedek ambak. Dah cigana si Mayu mah budak konten meureun nya. Karena begitu ningali kamera langsung seuri anjing langsung cis cenah anjing. Tuh, ieu si Tete ieu keur nyawa ucing nya. Bener euy. Bener euy ayeuna mah tiap nih kamera pasti ngayekeun naon teh ngaran teh jari dua nya pis naon teh si lambang naonnya anjing. Kikituan teh. Kudu we aya kamera teh pasti kieu ye. Pasti kieu anjir. Mun teu kieu tah mun kieu mah pasti ormas anjing kieu mah anjing. Ora jeung kieu anjing ormas mah. Rata-rata mun aya kamera kitu nya cik naon gaya nu lain lah anjing tong nu kitu wae. Ieu naon ieu nu kedar ieu. Tah anjing. Ieu kebiasaan euy di onangan siga kieu euy. Tuh. Rame pan kan mah bisa bukbek ieu mah. Ah, cai nyokot deui we atuh euy. Nah, naon teh anjing di onangan aya nu piring hejo asa aneh euy urang kakarek kitu nya. Di onangan aya mangkok hejo kitu naon menuna nya. Cik nu marane anu sok hunting ya anjing di onangan-onangan menu naon kira-kira eta. Moal mungkin sakoteng jika anjing orang operkeun ieu mah kurang rame anjing. Baelah nya. Ieu mah. Ieu naon ye? Foto. Sa cai aing ge na. Mun ningali kamera enak mun awewe sok jogedan nya. Eta euy urang mah nu aneh mah bodak leutik. Sok kituan nya enak mah gerakan kituan ningali kamera teh. Aduh eta teh gering gitu euy eta maksudnya jadi teh virus euy. Kadang kamera ge jogedan jika nu keur ngapakeun anjing tong kikituan neng jang anjing neng jangnya tong kikituan teuing euy bisina teh kebiasaan anjing dere ka bawa sare di kan ya anjing si lalakina ge aing diganggu cenah bales teh diganggu tah bijil tuh anjing cak aing ge jujuk bijil anjing bener nya ieu naon cik biasana mun ngamimitian video kitu sok nu heureuy ieu mah Oh iya, itu ieu nu interview nya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha gitu. apa ya bener oh iya cik anu keur PKL ya seperti saya Ya. ya itu apa ya gorengan ya apa itulah nya ya buat cai ge saya nu ditanya naon dijawab naon anjing si ibu tapi teu naon bu teu kabeh jelema bisa ngobrol hareupeun kameranya tapi si ibu ieu mun off kamera cigana mah nareleng anjing ngobrol biasana rata-rata kitu euy jika urang we aya nu komen ka urang nya pinan dia bisa ngomong bisa anjing ti leutik aing bisa ngomong cai 2 tahun orang bisa ngomong cai teh anjing ngomong Sunda anjing aing pin bisa ngomong hareupeun kamera bisa tah anjing bere hareupeun kamera aing hareupeun presiden kan aya ku aing omongan anjing main negara ya gitu anjing kemana we anjing ngomong mangacapruk ke bae lah anjing gitu bu singkat padat gorengan bener anjing pokona mah si ibu udah kejualan gorengan tah anu Trisari aya susu anjing lain susu eta mah gula anjing gula coklat teh gitu ge ieu naon ye anjing ya mantap kabur guys maneh anjing cobaan itu teh teh mantap kabur ge ini wahnya di kabusan zaman baheula nya gitu bodak lah beak nan videona euy oke lah next episode nya orang ngebahas di mah bieu video pendek kungkul euy kan rada nangan panjang lah mun geus siap mah operatorna ke urang nangan rada panjang video tong bawa bodak mun tadi ci urang rek aing tertarik ki baju-baju nu urang dipake nya
aya di AFTF vertikal bisi edek mah kayak disematkeun lah nya. Aya 3 artikel mun selama pode urang aya Hulk, aya Minion, aya Spiderman. Ye bodak bisi edek engke lah kurang disematkeun. Topiknya nu dipake ku urang ya di Bos Iqbal ya nya. Di Laogi bisa dek meuli ka ditu lah ini langsung. Tahu DM ka urang lah. Mun ka urang pasti aya leuwih nanya. Kitu bodak. Next episode ngebahas naon teuing urang eta apa. Panggih deui engke di season berikutnya lah nya. Dadah.